2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenaan wilayah jumpa tepangkeun nami abdi pun sareng ieu rerencangan abdi. Apunten satenya pilih abdi neba waktos Bapak sakedap janten kieu Pak. Sim abdi teh dipisahin pancen bahasa Sunda di sakolahan saurna kedah ngawawancara salah saurang petani. Tiasa abdi ngawawancara Bapak sakedap kanggo ngatosan pancen sim abdi. Bangga nyantos Bapak. Alhamdulillah hatur nuhun ka cida Pak. Mangga langsung bae di kawitan nya Pak. Pikeun pertarosan nu kahiji ari nama Bapak teh saha? Nama Bapak Pak Ade. Yo. Persabaraha lami Bapak janten tatanan teh Parantos 3 tahun. Ada 3 tahun dia nyata Bapak teh melak cabe salami ieu teh. kunaon Bapak leuwih milih papanen dibandingkeun sareng sasanen. Milih tani teh Bapak kan mari kamari usum corona. Tapi nami miti usum corona sagalana kegiatan kan dieu pengen keluar ku pemerintah. Jadi Bapak milih kana tani, tani mah bebas margi nyerongna di kebon. Jadi henteu bercampur gaul jeung sadayana jalmi. Kumaha proses atanapi cara kanggo tatanean iwal ti mimitina Pak? Mimitina nyata melak cabe mimiti kawitanana nyemei heula tu nyorong semeyanan di pali ditu. Katos dicemei yeuna dibedengkeun. Tanahna dibedengkeun terus dipasihat pupuk. Sabaraha wae sapina biaya pikeun modal kanggo papanen. Kanggo tatanen mah tergantung seueur yeuna. Tatanen mah upami seueur hektaran ya ageung modalna upami salit anu teh mah ya lumayan lah kana 20 jutaan. Nan bae rukungan papan atau jenis anu biasa Bapak waktu sawah teh. Seueur seperti cabe, jagung, kangkung, terus terong, gedang. Ari seperti cau mah sampinganana ka seperti gamas, ka sampinganana. Sabaraha lami waktosna tatanen tiasa dipanenna? Upami cabe 3 sasi